Rengse bagian kagenep urang terasin bagian katujuh para mitra. Naon cenah Mang Jaya carios nyambung anu judulna Suryati di Arahpati. Ye dongeng para mitra sadaya karangan Kiliksa ayeuna nincak bagian ka-7. Kawargi-wargi Mang Jaya di mana welingina nu sami-sami ngabandungan dongeng. Mugi-mugi dongeng-dongeng ti Mang Jaya official tiasa katampi kalian kabingahan. Atuh para mitra sadaya dongeng nu judulna Suryati di Arahpati urang lajeng deui. Salajengna para mitra ayeuna teh nincak bagian ka-7 para mitra deh. Oh nya hatur nuhun nu personal subscribe sareng locengna, nu personal like-na pon kitu deui. Sering komentar hatur nuhun, oge komentar naon bae oge alhamdulillah. Mang Jaya ngarus binga amarwata suta binga kagiri-giri. Kumargi hiji tanda yen mitra para mitra mika cinta kana dongeng atuh resep kana dongeng mangga nyangakeun we dongeng anu judulna Suryati di Arahpati karangan Kiliksa teu karaosnya nembe nincak bagian ka-7 para mitra nembe mun ieu masih kana ieu bubuka beureum rada panjang ya dongeng para mitra mangga nyangakeun bae kawargi Mang Jaya di mana linggihna mugi-mugi urang salamina dina kawilujengan Suryati di Arahpati karangan Kiliksa dina bagian ka-7 wilujengan mungkin. Para mitra kaum dangu wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Suryati di Arahpati. Ieu dongeng para wargi sadaya karangan Kiliksa ayeuna nincak bagian ka-7. Mangga para wargi wilujeng ngadangukeun mugi katampi kalian kabingahan carios nyambung judulna Suryati di Arahpati. Sakumaha nu kauninga para wargi Parman harita keur nganyang di imahna Suryati. Malah nanyakeun ka Suryati perkara kamana nu jadi abahna. Harita dijawab ku Suryati keur ka Ciremis. Beg hate Parman reuwas sabab ngadenge lemur Ciremis bet inget kamimi jeung Lili. Nu geus nulungan ka manehna tapi Parman bisa pisa nyumputkeun semu pok deui nyarita. Paingan ti iseun kawitna mah hoyong tepang sareng abah. Utami nama bade nyuhunkeun dihapunten we sareng bade nganuhunkeun margi akang teh nguping wartos ti Pak RT. Yen tuang rama ngiri ngabantu dina raraga nyusul akang punten dugikeun nuhun kitunya. Ah, atos we Kang, ulah ngemutan eta abdi masok reuwas. Margi harita pun Bapak ampir-ampiran bendu ku ayeuna kalepatan abdi. Naon kitu kalepatanana? Ah, tos we Kang kege ka uning aku anjeun ayeuna mah urang ngobrolkeun nu sanes we mangpeung kesal se. Nya mangga atuh nanging bade ngobrolkeun naon. Kieu Kang upami abdi nyawang bentang dina mangsa tengah wenginya. Bentang teh enah, upami abdi nyawang sang surya nu medal enjing-enjing. Eta ge enah, upami abdi nyawang layung anu huru ngempur, ngahudangkeun panineungan nambihan enahna alam. Sami sareng enahna alam sawangan. Taina papayun-payun sareng Kang Parman. Alam teh enah, cing abdi pasihan wartos. Atanapi pasihan terang nah naon teh hartosna. Duh nya Kang teh jadi jalma bodoh. Teu wantun ngawaler kana tarucing anu kitu jerona. Mangga we nyangakeun ka nyai naon eta teh hartosna, ceuk Parman kalah ka malikna nya. Kang Parman abdi mah sanes ngajak tatarucingan nanging abdi teh nuju menaka bingung. Taina abdi bade nyuhunkeun tulung ka Kang Parman. Mugi kersa nyaangan kana teh abdi nu nuju poekeun. Nah mana nu leres atuh. Tadi nyaurkeun yen bade sagala rupina endah tapi na ayeuna nyarios kitu. Naon hartosna alam endah? Peteng kalbu bawi raos upami nyawang alam katinggalna enah teh tangtos we manah oge nuju caang narawangan. Ngamah alam nu enah tapi nah nyai mah bet sabalikna. Alam sawangan abdi karaosna enah upami aya Kang Parman. Alam sawangan abdi poek mongkleng upami tebih sareng Kang Parman. Oh janten harusna naon? Duka abdi mah teu terang. Naon atuh nya? Jep duanana jempe kawas nu beak picaritaeun. Parman mikir dina hate tapi tetep teu kapikir ari Suryati ngarep-ngarep jawaban ti Parman. Sugan aya nu matak tiis kana hate tapi kecap nu diarep-arep teu jebul. Sabab Parman can wani nemerakeun eusi hatena sacara jujur. Kang Parman bari ngaleueut atuh. Suryati mepeuskeun deui kayaan nu jempling sabab teu puguh
teu pupuguh ngadu huleng mah. Manganya isok atuh sareng. Suryati nyokot hiji wajit hiji am dihuapkeun. Parman ge teu kagok. Ari aya nu marengan mah susuguh ditarima tapi teu ku hanteu. Keur jongjon kitu teh kadenge aya nu ngadehem diburuan, duanana ngareret. Kanu ngadehem para mitra barang breh duanana reuwas. Lantaran nu datang teh Bahwadi, Parman bingung sok sieun mangih kajadian nu matak nyeri kana hate. Sabab inget kana kajadian nu kaalaman ku baturna nu kungsi dititah balik ku Bahwadi. Geuning tos muli bah, Suryati neger-neger hate panon melong ka Bahwadi. Nu keur umah katepas. Bahwadi mureleng ka Parman anu harita keur kagok pisan keur ngadahar waji. Indung maneh geus dadang jadi. Bahwadi kalah malik nanya, Paroman Haseum tarang ngariut. Teu acan bada tadi angkatna teh dah teu acan sumping. Bahwadi ngareret sakedeung ka Parman bus ka jero imah. Gubrag kadenge sada bedog dibantingkeun kana palupu. Eta sora kadengena ku Parman asa tarik meninga gedeger lir sora gerap saleser. Tapi buru-buru ngusap banget bari ngagerentes dina hate. Ih, nah make kudu sieun da aing mah teu boga niat jahat. Malah mah niatna ge hade rek silaturahmi ka manehna. Geus boga pikiran kitu mah hate Parman tetegop kana gelas. Terus nginum sacukupna ret ka Suryati nu direret Surti. Pok nyarita lalaunan. Ulah reuwas da moal naon-naon Kang pun bapa mah tos biasa sok kitu siga nu amak-amakan padahal mah teu naon-naon manahna teh sae. Dagang mati sawi-wios atuh. Temal Parman ngabohong hatena mah teu bisa dibobodo da karasa keneh dagdingdung. Suryati nyampeurkeun ka bapana nu harita geus ngadayagdag dina kursi di tengah imah. Beungeutna beureum jeung kesangan ambak pacampur jeung cape nempo anakna nyampeurkeun teh meuni buncelik kuntu kekerot. Saha atuh si Suryati? Kang Parman bah. Rek naon los-los ka dieu? Punten rek naon rek los ka dieu? Pokoknya mah abah ge apa si Parman tadi. Tapi abah teh nyaho kana maksudna los-los ka dieu. Jeung dina naon datang berkeleuweur kolot. Ini hari abah Kang Parman teh peryogi ka abang haja bade silaturahmi. Poe bala abah palai uninga mah kana maksudna kada ditaros sacala langsung atuh bah. Kalain nu sae sareng sopan pangna ka dieu teh siang teh. Kadina mah siang. Ngahaja bilih abah teu ngawidian upami ka dieuna wengi teh. Mane teh mah badahan ka kolot? Culangung sia. Cek Bahwadi bari tuluy ngojengkang ka tepas. Nyampeurkeun ka Parman. Nu geus setegenah cicing ari sabab omongan Bahwadi jeung anakna kadenge pisan ku manehna. Gek Bahwadi diuk nyang hareupan Parman panon mureleng galak alah batan mata kutu. Bahwadi ngarasa ambek sabab inget kana kajadian peuting kamari dina mangsa neangan anakna. Parman, rek naon los-los ka dieu? Ya punten abah. Parman teu kebat nyaritana kaburu disentak. Nu boga hak pikeun nyebut abah teh ka kami. Nganana kami unggul. Ari maneh mah teu boga hak deui. Sing bener sia ngomong teh. Punten juragan abdi teh rumaos kumawan tulongkap ka dieu teh. Juragan margi abdi teh aya peryogi sakedi. Naon perluna? Ka kami atawa ka si Suryati? Ka juragan. Bobok ejakeun. Abdi teh ngahaturkeun rebu-rebu nuhun ka juragan. Nu parantos bumela ka abdi ngiring milarian dugi ka enjing. Abdi teh berat nyuhun berat nanggung berat narimakeunana teu aya nu tiasa dihaturkeun ka juragan kajabi ti pirang-pirang nuhun. Da butuh ku nuhun kami mah. Loba di dieu nuhun mah. Jeung deui kami mah neangan nepi ka isuk teh lain neangan maneh deuleu Parman. Neangan si Suryati nu leungit. Mangga segera balik ka ditu. Ulah loba alasan barina ge da kami ge ngarti. Tujuan maneh nu sanyana lain rek nganuhunkeun ka kami. Hayang ngobrol jeung Suryati, anak kami. Kade sia. Ulah wani-wani ngagoda ka Suryati sabab geus aya nu boga urang kota tara dikawinkeun. Meg hate Parman seueur. Angen sesep asa eungap jajantung ratug tutunggulan teu ngeunah ari ngadenge kitu mah. Sabab najan miskin oge boga harga diri, Parman dangah pok nyarita. Permios bah, permios Suryati. Leos Parman balik teu nunggu jawaban ti pribumi Bahwadi meuni mureleng. Suryati olohok mata simeuteun olohok ngomang kadu hatena reuwa sok sieun Parman pulung. Atuh colohok we Suryati ngajajapkeun Parman ku paneuteuk. Ari Bahwadi mureleng kana susuguh katara teu panuju da meuni kerung bari manyun pok nyarita teugeg. Sema anu eueuh gawena mah teu kudu disuguhan atuh ka olok-olok. Nanaonan teh. Abah dupi abah teh emut antara pinte.
Nasa sauran teh ka mana wae abdi mah teu panuju upami sigep abah keukeuh bae kitu teh. Tema Suryati bari kekerot. Kitu-kitu teuing mah keheul manehna oge. Rek ngalawan ka kolot. Sanu wabadahan ka manehna? Si Parman wabadahan kitu ka maneh? Bahwa di kalah beuki amek. Panon jaleer beureum huntu kekerot nahan amarah. Ieu bah, dangukeun heula tuh omongan abdi. Kang Parman teh datang ka dieu teh teu aya niat awon. Teu aya maksad nu sanes-sanes tapi nyaan nganuhunkeun ka abah. Nutos kersa sasarengan milari anjeunna. Atuh sajabi ti kitu naon lepatna Kang Parman ka dieu. Malah mah urang nu kudu ngonang ka ditu, urang nu kudu ngonang ka dieu. Kudu nganuhunkeun ka Kang Parman sabab abdi teh lamun teu aya Kang Parman mah karingaran. Kari jenakna pasti ditanasa ku si Karso jeung si Ahmin. Tapi nah ari abah bet kitu meni asa kabina-bina teuing bangis teh. Bahwa di teu ngomong deui ukur sorot panon we semuhurung. Mon corong kana beungeut Suryati, nempok kitu para mitra Suryati teu ngomong deui leos ka kamarna. Gebrug pantok kamar ditutupkeun dikunci ti jero. Tina awahing ku jengke jeung nyeri hate hing Suryati ceurik ngabangingit. Nyuuh kana bantal bangun anu kanyerian. Lain sedih ngadenge omongan Bahwadi tapi era ku Parman sok sieun pundung jeung deui bisi manehna disaruakeun jeung bapana nu bedegong. Jembe sia Suryati. Jeung ceurikan sia sia teh ha? Gableg ka era teuing kaos lain jelema jebrog we. Mangga sia jembe. Ganeng bari nage. Cek Bahwadi ditepas amekeun ngadenge nu ngabangingit. Ari piceurikeun teu bisa ditahan Suryati tetap ceurik bari ngadedetkeun beungeut kana bantal si panon juuh maseuhan bantal. Keur kitu busaha mah datang ngelek boboko di eusi lalab. Barang Jo oge geus ngadenge yen di kamar aya nu ceurik. Keuat nyampeurkeun ka Bahwadi nanya meni hari weus-weus. Aya naon Abah? Saha nu ceurik di kamar teh kunaon cenah deui? Tuna heula babawaan terus ka dieu urang badami. Cek Bahwadi bari nunjuk kana aisan budina haseum baketut. Busaha mah ngaleos ka pawon para wargi boboko nu pinuh ulalab dituna. Geus kitu balik deui ka tepas gek diuk dijiereun Bahwadi nu tetep jamot rot pikasieun. Kumaha Abah aya naon ieu teh? Ibuna si Suryati kudu ditalingakeun bener-bener. Sabab amun diantep sakahayangna urang teu bisa, pasti urang teh bisa meunang wiwirang. Ka imah teu meunang aing datang ka jabati kolot anu sababa jeung Abah. Si Suryati teu meunang wawuh jeung pamuja urang dieu bisi ngerahkeun ka urang. Cek Bahwadi tandes nyaritana teu euleum-euleum. Ai namat nyarita kitu atuh aya kajadian naon bieu teh? Bieu teh si Parman ka dieu. Keur ngeunah-ngeunah we ngopi bari ngobrol jeung si Suryati. Hal ieu teh teu bisa diantep sabab bakal goreng balukarna, bakal ngawirangkeun ka urang. Ari pangna budak ceurik kunaon? Digalenjang ku Abah sabab mun diantep tutumaneun. Kudu kumaha teh mun geus kieu nya? Cek busaha mah semu susah. Lantaran anakna tetep teu ngagugu ka kolot. Keun bae heula antep saminggu. Mun saminggu teu lobah wae urang buru-buru nempungan Sumanta. Urang ngabadamikeun urusan ngawinkeun ngan omat, ibuna kudu telik, bisi budak ngalayanan lalaki teu unik. Nya teu naon-naon kitu oge, sugan we cita-cita urang laksana. Tapi kumaha kira-kirana anak Sumanta teh na bisa dipercaya? Moal gagal kitu ka hareupna Abah? Usaha mah can percaya lantaran manehna ge can wawuh ka anak Sumanta. Abah yakin jeung percaya yen anak Sumanta moal gagal. Sabab bisa ditempo tina laku langpah babana. Da uya ge tara TS ka luhur atuh mun bapana hade anakna ge tangtu hade. Sabab hade didikan pokona mah moal gagal milih Jang Pedi mah bakal sugema pokona mah. Ya syukur atuh ari kitu mah muga-muga we luyu jeung pangharepan. Cek busaha mah tuluy ngaleos ka dapur. Rek popolah keur dahar sore. Ari Bahwadi ngabaheuhai ditepas bari ngelepus udud padudan. Kacatur ke Nyi Suryati barang ngadenge obrolan indung bapana kitu manehna jadi nekat. Buleud hate gilig pikir moal ngagugu kana karep nu jadi bapa sabab jelas bapana teh pipilih meunang nu leuwih. Percaya kanu jadi bapa sabab jelas pipilih meunang nu leuwih, percaya keneh kana beja batan kanu geus bukti. Tetela Abah teh kamalinaan pageuh pisan nyekel pamadegan. Nah kumaha mun ngaran Peni teh teu nyumponan kana kahayang. Tapi keun bae lah rek milih sangsara ge da aing mah moal narima. Ari keukeuh jeung keukeuh mah pek wae kawin ku kolot aing mah moal. Kitu cek pamikir Suryati. Nu geus meunang kaputusan. Atuh geus kitu mah terus cengkat lalaunan tuluy memeres tempat manehna nu acak-acakan.
Ayeuna Suryati geus teteg hatena sabab geus daya kasieun jeung karempan sagala rupa nu bakal tumiba rek disanghareupan ku sorangan. Cagtuna kaayaan Suryati jeung indung bapana ayeuna kacaturkeun Parman nu geus aya di imah. Harita gawena ngahuleng mikiran nasib sabab omongan Bahwadi asa ting jelengeng keneh. Dina ceulina pating sereset sakujur badan. Nempo anakna anu hulang jentul kitu Bui Karsimah nu kakara balik ti cai heraneun. Atuh memeh nyangu teh ngadeuketan heula ka anakna sarta poknanya. Parman kunaon maneh teh siga nu bingung. Mikiran naon atuh maneh teh? Ulah sok ngalamun kitu sabab sok goreng balukarna. Ngalamun teh sarua jeung ngantep kana diri sorangan anu kosong. Kosong molongpong eueuh eusian cara arca nu teu nyawaan. Lamun jalma geus kosong jiwana bakal babari ka asupan ku setan siluman nu salilana manco rek ngagoda ka manusa. Maaf di malain ngalamun tapi keur mikiran nasib. Temal Parman bari ngalima hatena asa peurih pating sereset. Ayeuna make mikiran nasib ban urang mah geus puguh kaayaan batan sakieu. Ulah leutik hate Parman sabab moal aya nu beunghar lamun eueuh nu miskin. Jeung deui kulak canggem bagja awak kabeh geus aya nu ngatur. Keun bae nasib urang goreng oge da teh kabeh geus lain meunang hayang. Lain kasalahan urang kabeh ge estuning papasten ti nu maha kawasa. Dari usaha jeung tarekah mah kudu kumaha. Asana mah ngaleuwihan ti batur tapi dalah di kumaha hirup urang tetep kieu. Nu heureut mah tetep heureut moal bisa dilebaran. Sing sabar we Parman. Da geus kieu milik urang. Bikar Simah ngumaret si mata ngahlas. Ngadenge omongan anakna sabab rumasa teu bisa nyugemahkeun kanu jadi anak. Malah hirup kalah ngandelkeun rejeki anak. Manu di pikiranku abdi mah lain urusan eta mah. Harna perkara naon atuh pek bejakeun ka emak. Kieu mah. Tadi teh abdi ulin ka Nyi Suryati sabab ingat kana janji. Jadi itu ditarima ku Suryati kalawan someah pikacongaheun matak petah keur nu nganyang. Tapi barang keur jongjon ngadahar wajib bet datang Bahwadi. Ngomongna teh teu matak ngeunah kana hate teh mah. Matak sedih teh mah kutan kieu karasana jadi jalma miskin. Parman teu kuat nahan si panon diteger-teger ge keukeuh bae bijil. Nah ngomong naon kitu Bahwadi teh Parman? Barabat ku Parman dibejakeun satarabasna eueuh nu dikilungan. Sabab Parman salilana sok terang-terangan ka kolot tara nyumputkeun ka susah hate. Puguh Bikar Simah meningah hulang sedih ngadenge beja ti anakna kitu. Tah ieu nu jadi pikiran teh mah. Bikar Simah can waka nyarita kalah carindak-dak bari inghak-inghakan. Parman kabawakeun sabab hatena peurih asa digerihan ku hinis. Dirina asa dihina ku Bahwadi. Lila-lila Bikar Simah teteg deui hatena pok nyarita dumareun. Parman mun kitu carana mamaneh teh kudu nalipak maneh. Apan ku mah geus dipapatahan, urang kudu ngarumasakeun jadi jalma miskin. Kudu bisa nahap-nahapkeun maneh. Tah ieu nu di naon teh? Di hartina mah lah. Dijaga ku mah teh bisi meunang panghina ti batur. Ieu mah da eta ge abdi mah teu kumaha wani jeung teu nyabit-nyabit kana urusan pribadi. Eta Bahwadina we teung teuingeun can naon-naon geus nuding kanu teu puguh. Nya heueuh da mah geus apal kana adat pangadatan Bahwadi mah. Malah batur ge geus nyarahun yen Bahwadi teh teu boga rarasaan, teu boga ras-rasan, salilana adigung gede hulu, rasa aing beunghar. Kanu leutik ngahina, tapi keun bae sing sabar da geus kieu milik urang. Ayeuna mah emak rek nanya ari Parman teh boga pikir kadua leutik ka Suryati atawa henteu? Cek Bikar Simah blak-blakan nanya kitu ka anakna sabab melang bisi para mitra panghinaan nu leuwih banget ti Bahwadi. Henteu mah da can mikir ka dinya abdi mah. Nya syukur ari kitu mah kade kudu bisa nilik diri maca awak. Kudu ngukur baju ka badan sangkan teu matak riweuh ka hareupna. Urang mah jalma leutik ge pangleutikna, ulah rek tangah ka langit bisi kapireungpeunan. Sabab Bahwadi mah lain bantrak-bantrakeun. Estuning jauh melamelu jeung kaayaan urang. Sarua we urang teh mun dibandingkeun jeung Bahwadi mah iri ibarat piit ngeuneuk-ngeuneuk pasir jog-jog neureuy buah loa. Cecenet mane kiara. Kitu. Pamohalan rek langsana. Arti ku abdi ge mah nuhun we kana pibejangna tapi kumaha mun Suryatina keukeuh sabab tadi ge geus aya tanana. Wani wakca madar eusi hate pribadina nanti waniun belak-belakan da nyarita make siloka. Ceuk Parman para mitra terang-terangan
nerangkeun kaayaan Suryati. Kumaha atuh bikarsi mah para wargi barang ngadenge caritaan Parman. Ari cek mama rek kitu rek ge lenyepaneun heula sing api, keueuh lenyepan heula sing api. Geuning kolot sok sering ngomongkeun ka urang, mere beja ka urang. Kudu asak-asak nya ngejo bising tutung tamagana. Tak ieu teh ku urang kudu dilenyepan. Masing asak-asaknya nempo bising kaduhung jagana. Tak kitu nu matak mama. Mun aya model kitu teh lenyepan heula bising matak jadi mamala keur ka hareupna. Mage ngarti sabab mage ngora heula ngan dina urusan ieu kudu waspada, kudu asak-asaknya ngejo bisi tutung tamagana sarua jeung kumaha disebutkeun tadi. Sing pangger hate da awewe mah lain hiji. Parman ngahuleng omongan indungna kaharti pisan ku manehna. Yen bikarsi mah teu satuju mun Parman aya hubungan jeung Suryati. Ari nu jadi sabab sieun meunang ka nyeri nu leuwih banget ti Bahwadi. Anu geus kasohor adigung gede hulu, luhur saur gede caha. Geus man ulah mikiran nu kitu anggur mah reureuhkeun boga awak teh lantaran kudu mikiran kahirupan sapopoe. Jaga mikiran sampai pamajikaneun mah da moal beakeun awewe mah. Ceuk bikarsi mah deui. Beuki jentre rek nyarek ka Parman. Sangkan ulah ngalayanan Suryati tapi pikeun Parman mah berat narimana. Omongan indungna lantaran manehna sorangan geus rumasa aya pikiran nu ngait ka Suryati. Ngan can wani terang-terangan da keur dipikiran heula. Moal dibayakeun mah tapi naon geus hayang boga pamajikan? Lain kitu mah tapi abdi teh asa boga dosa ka Suryati sabab ti saprakwa bujeng abdi Suryati jadi carekeun bapana wae. Naon sababna jeung kumaha kecirina? Tadi kadenge pisan Suryati dicarekan ku bapana. Name kira mikiran urusan batur ting barina oge keun bae da ku bapana. Lain ku nulian. Amakna ge lain amak ceuceub tapi amaknya bapa ka anak mah. Eta teh ngawarah teu kudu dipikiran ku urang kitu mah barina oge. Ceuk bikarsi mah tetep ngahalangan. Sangkan anakna teu mikiran Suryati. Parman teu ngomong deui para mitra kalabus ka kamarna ngagoler bari mikir. Sabab nyeri hate jeung kekecapan Bahwadi tapi melangkah Suryati. Kabapana keheul ka anakna nineung. Ari bikarsi mah ukur gogodeg manehna geus ngarti kana naon-naon nu keur karanapan ku anakna. Tina kekecapan Parman. Geus kacirieun Parman teh mangkat beger lantaran geus wani nyang hareupan hiji pasualan anu didadasaran ku melang ka hiji wanoja, tapi bikarsi mah teu panjang mikir manehna ngaleos ka pabon rek nyangu. Gancangna carita saminggu geus kaliwat kaayaan Suryati kalah kabuki orot awakna. Jeung deui cicingeun teradaek ulin teradaek ngobrol jeung indung bapana. Ari nu jadi sababna inget bae ka Parman anu kungsi dicarekan ku bapana. Parman sok sieun punung bisi teu daekeun deui ulin ka manehna. Ari Parman boro-boro daek ulin ka imah Suryati tara tepung-tepung acan, atuh beuki honcewang Suryati teh asa reuntas pangharepan eueuh batur pakukumaha. Dina hiji poe Suryati digeroan ku Bahwadi najan loba pikiran ge kapaksa nyampeurkeun ka bapana. Gek diuk dina kursi ngeluktung ku siga nu keur gering. Ari busaha mah jeung Bahwadi geus tatan-tatan rek nanya ka anak sabab geus boga itungan yen poe eta geus waktuna pikeun menta putusan ti Suryati. Jadi maneh geus nyaho acan? Naon sababna pangna ditida ka dieu? Ceuk Bahwadi ngamimitian nyarita dina carana muka obrolan. Estu dari anaker mata koream yang hareupan pikeun Suryati. Teu acan bah. Tema Suryati teu pati segut. Ulah api-api. Sabab minggu tukang ku abah geus ditaneskeun. Yen maneh kudu mere jawaban nu pasti poe ieu. Tah kulantaran kitu ayeuna abah rek nanya. Ku maneh kudu dijawab nu pasti. Kumaha urusan milih pisalakieun teh? Da geus buleud hate pikeun milih Peni. Peni mana bah? Suryati api-api teu ngarti. Maneh mah kalah ka malik nanya. Apaan bade teh geus dicaritakeun yen maneh terek dikawinkeun ka Peni anak sobat abah. Tapi nah kalah ka nyarita kitu. Can dipikiran? Acan bah. Kunaon ari maneh teh Suryati? Rek ngalawan ka kolot? Moal nurut kana kahayang kolot? Bahwadi ngambek panon molotot huntu kekerot tapi Suryati tetep ayem. Da geus buleud patekadan moal ngagugu kana kahayang bapana. Abah abdi mah teu acan niat boga salaki. Naon? Angger we ngajawab teh sia. Bohong deuleu. Da kami ge geus ngarti deuleu pising teh nyaho.
Maneh teh ngalawan ka kolot. Tain abah teu hayang nanya deui, pokona mah daek teu daek maneh kudu kawin ka Pendi. Ari sabab hiji-hijina pamuda nu cocok keur salaki maneh iwati Pendi. Tak kitu. Ngarti teu? Cek Bahwadi bari pepeta panon molotot ka Suryati. Atuh meningah ulang Suryati manehna teu ngomong iwati paramitra ngageremet dina hatena. Keheul kanu jadi bapana. Paramitra kaum dangu, busaha mah atita nyarita. Abah ulah wakadi kerasan heula atuh bere heula penerangan nu pikahartieun ngarah budak mah sadar sorangan. Cek busaha mah bari Noel kana leungeun salakina. Ari sabab najan kumaha bae ge watir ka anak nu ngahulang siga nu kapeupeuh mamaras. Cicing ibuna. Pokona mah kumaha abah urusan ieu mah. Sabab geus cukup ari mere penerangan mah. Geus bosen geus leuwih timahi. Ayeuna mah tinggal nampa hasilna tapi buktina si Suryati anggar bedegok. Teu daek nurut ka kahayang kolot. Tak kulantaran kitu kapaksa, kudu dipaksa. Da moal matak naon-naon. Sabab keur kasugeman manehna keneh teh. Cek Bahwadi teu eleh omong nyaritana tanes. Tah kitu geuning Yati kumaha kaharti ku hideep? Teu Bu, teh mah Suryati tetep nampi. Atuh meuni mun neulik Bahwadi teh paramitra teu kaburu sadar. Mun teu kaburu sadar mah padudan nu keur dicekal gerek dibaledogkeun kada beungeut Suryati. Suryati, ngomong naon maneh bieu? Mun teu ngartosna kedah kumaha, Bah? Ngurus tunjung sia. Teu kapalang gejul. Ayeuna kieu. Di mimiti poe ieu kami moal nanya deui ka maneh, dagoan waktuna kawin. Isukan kami reka kota rek nempungan Cependi. Geus teu kudu ngomong deui sabab pilihan abah moal salah. Suryati ngajengkat ini teu ngareret deui ka Bahwadi, bus ka kamar segeruk ceurik siga nu kanyerian. Hiji-hijina jalan pikeun ngabudalkeun perasaan iwati ceurik mahekeun cimata. Ari Bahwadi jeung busaha mah silih reret duanana pating rarenghap siga nu eungap jeung euseungga. Lila-lila pok deui busaha mah nyarita. Abah, tujuan urang teh alus tapi carana ulah kasar teuing sabab hade goreng oge Suryati teh anak urang. Nu kudu dibimbing kana jalan nu hade sangkan geus kolotna pinanggi jeung kasenangan. Oh. Pokona mah ibu sieun ulah sieun-sieun deui. Keun bae moal naon-naon. Sabab ngawara anak teh aya dua rupa, kahiji ku jalan leuleuy, kadua ku jalan keras. Si Suryati mah ku jalan leuleuy mah teu guna sabab tetep mantangul teu daek nurut. Tetep ngalawan ka kolot. Tah kulantaran kitu geus waktuna make jalan rada keras. Keun bae ulah riwang balina oge. Sina karasaeun, sina kahartieun, dangke ge mikir sorangan. Jeung bakal nyaho we ku sorangan niat kolot nu alus atung kege. Kumaha mun anak urang teu narima kana cara abah nu keras? Hiji kolot kudu wani nerapkeun hiji tarekah. Pikeun nyugemakeun nu jadi anak pokona mah. Keun bae teu kudu dipikir panjang sabab engke ge bakal karasaeun ku dirina tuh. Nya, tapi mun terus-terusan kitu mah budakna bakal nambahan hal bandel. Sabab hatena teh teu kabeuli. Rek bener kumaha mun hatena jaheut? Ai kunaon ari ibuna? Na teu panuju kana rencana abah. Kalamiha ka anak. Ulah heureut pipikiran atuh, da keur kauntungan sarerea ku sakula warga lain keur abah bungkul. Ih, lain teh satuju ngan carana ulah kitu. Ayeuna geus kumaha tuh? Dan geus ayeuna mah. Abah sok ngawakarep sorangan terang ngadenge kana omongan pamajikan. Kumaha mun budak nekat mingat, kumaha mun kabur. Kumaha mun tega kana diri, sanu rugi pan urang-urang keneh. Geus meus lah. Teu kudu kababanyangan ngomong barina ge. Isukan kudu nempungan kadaya urang paheutkeun ka Sumanda. Busaha mah teu ngomong deui. Leos ka dapur rek ngasurkeun seuneu sabab harita teh keur nyangu. Ari omongan busaha mah nu bieu. Kadenge ku Suryati atuh hatena paramitra da teger meusan. Sababnya hoyen indungna mah teu kejem teuing cara bapana. Sigana mah nya mun abah tetep dina pamadeganana aing kudu kabur ninggalkeun imah. Rasakeun abah kuring mah teu suka lamun direremokeun kanu teu dipik cinta. Kajen gapur batan ngagugu, kitu gerentes hate Suryati tuluy cengkat lalaunan. Cipanon geus saat anu ngalemereh kana pipi disusut ku tungtung kabaya. Kocapkeun isukna Bahwadi jeung bojona miang ka kota rek nepungan Sumanta. Teu barang bawa harita malantaran Bahwadi canyahoeun ka imah sobatna nu anyar. Ukur ngandalkeun alamat nu ditulis dina kertas. Tapi teu hese neangan sabab alamatna jelas sarta loba nu nuduhkeun. Atuh Bahwadi jadi atoheun sabab dina anya bisa anjog ka imah sobatna. Kalian salamet kitu deui Sumanta bunga kadatangan sobate.
melipat siweuh ngabejaan ka bojona yen sobatnya di lembur randu cagak datang. Sabada silih bagiakeun buah Bahwadi jeung bojona di singhareupan ku Sumanta jeung bojona nu katelah Sumira. Ari Pendi keur eueuh lantaran can datang ti pagawean. Manta, awa daerahna manyataku sabab datang ka dieu teh estu ngali gincing. Teu barang bawa, teu mawa bungkusan kosong-kosong acan. Lain teu inget, lain eueuh bawaeun tapi sieun hese neangan alamatna. Sabab bawa teh can pati apal kana wewengkon ieu teh. Da kulantaran kitu sakali deui abah minta dihampura. Ceuk Bahwadi ngamimitian nyarita sasadu dumeh kadinya teh datangna lengo. Hari si abah na make nyarios kitu kuring mah teu ngarep-ngarep kana jingjing bawana teu hayang kana kikirimanana. Kudatang jalmina ge geus pirang-pirang nuhun. Sabab sanyana manu didagoan beurang jeung peuting teh iwa ti jalmana. Malah nu diarep-arep mah jeung si Nyai ka dieu teh tampi ayeuna teu dicana keuning si Nyaina. Sumanta handeuleun lantaran Suryati teu milu. Nuhun atuh ari kitu mah manta. Awa ge bunga da nya atuh. Urang teh geus lila teh silih anyangan kawantu pada riweuh ku kahirupan. Manta riweuh ku usaha di kota atuh abah riweuh ku ngome bulu taneuh. Da kieu geuning jadi padani mah ukur riweuh jeung riweuh wae. Tara boga waktu nu sase keur ulin-ulinan. Tapi najan kitu ge abah teh bunga, sabab ayeuna mah jeung sobat teh tepung deui. Bisa silih anyangan kawas baheula. Mana komo mun barudak geus ngahiji mah. Urang teh kudu leuwih deukeut, leuwih raket, leuwih dalit, leuwih ti baheula tah kitu harepan abah teh manda. Cek Bahwadi kop kana para mitra rokok kertas pelenyun udun. Para mitra kaum dangu, Sumanta harita nyarita. Teu salah bah memang kitu tujuan kuring oge. Muga-muga we ku sumbingna abah ka dieu bakal mawa kabagjaan pikeun urang sarerea. Daina kuring asa panasaran ieu teh hayang terang kana maksud abah nu sanyana. Nah ka dieu teh ukur hayang nganyang bungkul atawa aya maksud nu leuwih kitu-kitu punten bae teh lain ngarobokan ieu lain. Lain ngarobokan ari pokona mah meungpeung sase da si Pendi can datang. Sumanta geus teu sabar hayang geura mutuskeun urusan ngajodokeun anak teh. Kegelanan rek nanya heula ka indung budak ya. Kumaha ibuna? Bereskeun ayeuna we kitu. Bahwadi ngareret ka pamajikanana. Nya mangga atuh abah meungpeung sase mending ayeuna. Oh bener, mending ayeuna sakalian lah. Ceuk Bahwadi tuluy diselang heula ku nginum. Kop kana bulu nu batak pikabitaeun atuh pribumi ge teu ngabereg ngamaklum kanu ti lebur da sok sono kana kueh kota. Sal sewa mah sing raos heula ngaleueut. Hehehe bener manda lah. Abah teh bete kuat ku kabidaya. Hayang ngasaan yeun menini macigananya. Bari am ngahuapkeun sakeureut Sumirah ngareret ka busaha mah pok nyarita. Mangga atuh raosan kuehna aceuk hatur lumayan. Mangga aji mangga. Busaha mah rada areraeun. Teu pati segut kana barang dahar, malah mun kongang mah salakina oge rek dicare. Sabab barang dahar teh keur dina kakagokna, tapi pikeun nutupan ka era Bahwadi, busaha mah nyokot sakeureut terus di dahar. Kieu sanyana mamanda. Ceuk Bahwadi terus nginum heula ari Sumanta geus manco rek ngabandungan nu nyarita. Jauh-jauh di jugjug anggang-anggang di teak. Lain lantung tamu laku, lain lentang dan pasaja. Pangna abah datang ka dieu teh memang aya maksud nu tangtu, aya niat nu utama. Ai pasalna mah teu jauh tina wawadamian bareto, rek maheutkeun urusan barudak kitu. Da eta nu kahiji. Atuh kaduana sakumaha nu geus disebutkeun tadi abah teh hayang nyangreudkeun deui tali mimitran ngadeukeutkeun nu duluran. Miara sosobatan nu ampir pegat. Atuh katiluna abah teh geus seubeuh tarangan yang ka kota. Asa waas hayang nempo kamajuan zaman ayeuna sakitu manta. Ya muhun suhun pisan katampi nuhun ai kitu mah. Da ayeuna kumaha maksud abah teh? Sumanta beuki dari yang ngomongna. Lain kumaha. Tuh abah rek nanyakeun kumaha Jang Pendi. Geus dibejaan ngeunaan Suryati tawa acan jeung deui kumaha putusanna nadaekeun eta moal. Ceuk Bahwadi nanyakeun satarabasna da hayang jelas. Oh, urusan soal eta. Karti atuh mun kitu mah bah. Ieu eta teh ari anak kuring teh moal hese diaturna. Moal nyusahkeun ka kolot. Harita ge basa dibejaan kitu teh ujug-ujug atoheun memalah mah terus sababaraha kali nyarita. Yen hayang nepungan ka ditu. Ngan can aya waktu nu alus, can aya mangsa nu laluasa. Riweuh wae ku pagawean babakuna mata ayeuna.
Kabeneran abah ka dieu. Urang lawungkeun we engke jeung Pendi, sangkan ku abah kaganggu kumaha si ke Pendi nu saknyana tak kitu bah. Cek Sumanta bari pepeta mere harpan hade ka Bahwadi. Alhamdulillah. Nuhun atuh Manda, nuhun pisan ari kitu mah. Abah percaya ka Manda yen sagalubanya bakal beres. Daina urang sakalian we atuh ayeuna mah bajamikeun. Narek kumaha nepungkeunana? Rek memeh kawin atawa engke wae mun rek dirapalan. Jeung deui kumaha kira-kirana rek iraha ngalaksanakeunana. Da ieu nu penting cing kumaha beresna. Ieu bah pikeun urusan eta mah urang badamikeun langsung jeung pun anak we engke. Mun pun anak geus puguh pamadeganana urusan waktuna mah gampang. Sabab boro-boro tahun hareup atawa bulan hareup najan isuk paget oge. Keur kuring mah da geus sayagi da kitu. Jawab Sumanta tanes lantaran geus kungsi badami jeung pamajikanana yen rek ngawinkeun teh hayang tereh-tereh. Syukur atuh ari kitu mah. Da bage geus sayagi karinanya barudakna we. Hayang buru-buru kawin atawa rek menta tempo. Ngan ayeuna abah teh moal bisa lila, sabab teu bisa ninggalkeun imah lila-lila. Melang kalauk jeung hayam bisi laleungitan deui. Jadi ku kitu teh mah. Ku kitu ku kieu geus hayang geus beres mah rek abah teh rek terus ieu non teh balik deui. Harna engal-engalan teuing ulem we atuh bah. Sumanta curing hak sabab semahna moal ngarenom. Mung hanya kal waktosna kabujang seep pramitra sadaya rupina dugi ka dieu bae heula. Carios nyambung anu judulna nyaeta Suryati di Arah Pati, karangan karangan Ki Leuksa dina bagian ka-7. Mangga sanes kirang sono sapunya pegat simpai paturai patepang deui wilujeng kantun bae permios.